efek gara bae kunan gitu. Bae kula berengit. Oh. Malum di leuweung ieu pan. Segala rupa ge atuh aya. Oh. Sekarang apanya? Ngerokok keur daek mah. Atuh dirokokan burung ya aya nasional mah. Bahasa Baduy bae. Oh, aing bisi kurangan kayak iya mah rokok mah saeutik doang. Jauh kan ya tidak ke Cipalabu. Atuh jauh ya karaknya di Gunung Bagedur ya disebutna ya. Nah jadi cenah nu ka ditu Nemang Jakar pangdenget tah cenah kebon Parangsa. Aduh, mun teh salah teh mah iya. Iya kuari urang di kebun Mang Jakar iya. Oh, ai kakak di mana? Atuh di Cijau kula mah. Atuh meureun wawuh ka Mang Jakar. Atuh kula anak mah ya. Ai tah ku kitu aing padahal wawuh ti baheula ka Mang Jakar mah. Heeh, atuh kula anak mah ya. Wawuhna wawuh di mana cenah? Biasa bae sok keur lalampah, keur ka belah ditu sok aing dagang golok. Oh, heeh. Atuh mah pana eta Mang Jakar eta sok dagang golok ka ditu eta. Heeh, pernah tah bang di aing jeung aing di Pongkor. Oh, di Pongkornya. Baheula manehna mau golok teh mah aing. Heeh. Jadi mah dibalik ku aing teh saparo. Heeh, ngomongkeun ya abah ge eta. Heeh, da anu hiji mah eta, mun teh salah mah hargana 200.000 dijualna. Heeh. Jadi kuari ieu mamang sok di mana kuari cicingna ya? Kiwari mah ieu mah deukeut di dinya nyaung-nyaung tah di Gunung Picung. Oh, di Gunung Picung. Heeh. Ayo jahe loba jahe. Moh tah. Heeh. Mah aya keneh teh di rumah mah Allah. Cau mah aya cau. Ai cau mah meureun aku tah mah mobil 2 mobil menang keneh. Oh, atuh pan loba. Ai ku melakna pan geus bertahun ai. Heeh. Tereureuk kitu ai geus keur kaur mah melak bae. Lain jahe kula jagain keselamatan ka ditu nangkeun cau sugan di aya keneh mah nya. Eta mah sampeurkeun bae ka ditu aing, samper becen aing ka ditu ka saung. Heeh. Di ditu meureun eta mah ukuranku meureun 30 40 turuy atuh aya. Heeh. Ya kitu mah kayak kula aya salamatan yang ke bulan ruah mun teh halangan mah. Ai jeung aing mah ulah uji-ujian eta mah asa bager bae tah ka aing. Atuh kurang kumaha kula mah. Aing bisa keur liwat. Tawaran cai tah ka dieu. Pasti kula ditawaran cai mah. Bisi eta mah sempar naon ka saung aing bae ka ditu. Aya eta ngeun khusus kitu ai jang bangsa Islam mah. Bangsa Parabot oge kami celok corok. Oh, masing bae tanya. Masing bae aya. Ya aing ge nyaho lamun eta. Sok jelma Islam pan sok rada giguan mah dah. Eta mah lain deui bangsa. Atuh lain ya batu sok ngomong kerjaan sok gigu cenanya atuh orang masingnya eta. Tuh eta mah ulah ingis. Lumun piring atuh masing piring. Parabot ge. Aya Dikhususkan berarti nya. Dikhususkan pan urang mah cenah cek kemarin oge pan kudu silih hargaan. Kesal bah dinya nama. Atuh mun asa bae kitu mah nya. Heeh.